Guys, barudak calager karena aya arahan Bapak aing. Nah, haye pamajikan kalakah nyontohan teu bener. Ye, enggalkeun, geura damelkeun eta. Naon? Barang dahar jang salaki. Naon atuh barang dahar naon? Atuh dawuhna naon? Nah, eueuna naon? Aya ge cawu itu atah kene. Nah atuh. Daging sapi dina freezer kene. Atuh buru masak da ieu teh salaki teh hayang barang dahar. Lah itu we jeung nu aya tuh. Astagfirullahaladzim. Tah, guys, gara-gara naon? Tah, ilik tuh. Gimana nu kitu? Gusti Allah ngabelaan Gim. Ieu salaki hayang dahar eueuh deungeuna. Kumaha ieu Ki? Kudu kumakeun. Kumaha penting mah budak geus dahar, ibu geus dahar. Ai salaki. Salaki mah bakal dituwe dengan sorangan geus badagi yo. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya istri model kayak gini. Ya, mending meli eta ya. Meli ayam warna-warni. Napa situ ku mangatong di bawah.